Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samina asyara fi dzikril kiramil katibin. Bab anu ka-18 tina kitab Daqaiqul Akhbar nyaeta bade nyarioskeun tentang malaikat kiramil katibin. Ruya parantos diriwayatkeun anna kulla insanin ma'ahu malakani, bahwa setiap jalma eta dibarengan ku dua malaikat. Ahaduhuma salah sahijina eta malaikat ayyaminihi aya di sebelah kanana manusia. Yaktubul hasanati tugasna nyaeta nyatetkeun amal-amal anu sae min ghairi syahadatil akhar, tanpa kesaksian malaikat anu sanesna, nyaeta malaikat anu aya di sebelah kirieun manusia. Wasani ayyasarihi yaktubus sayyiati, sareng ari malaikat anu kadua ayana ti palih kiri, nyaeta tugasna nyatetkeun amal perbuatan si jalma anu doraka. Wala yaktubuha illa bisyahadati sahibihi, moal nyatetkeun eta malaikat kana dosana si jalma kecuali kudu aya saksi heula, kudu aya persaksian heula ti malaikat sahabatna, nyaeta malaikat tadi nu aya di sebelah kanan teh. Jadi minta heula persetujuan tah lamun rek nuliskeun dosa teh ka malaikat nu aya di sebelah kanan. Ari malaikat anu di sebelah kanan mah teu kudu minta persetujuan ka malaikat anu sebelah kiri ketika rek nyatetkeun amal kebaikan seseorang. Fa in qa'ada yakunu ahaduhuma ayyaminihi wal akharu ayyasarihi, sareng upami eta si jalma teh keur calik, maka salah satu ti dua malaikat eta bakal aya di sebelaheun kanana, sareng malaikat nu lainna nyaeta aya di sebelah kirieunana. Fa in masya yakunu ahaduhuma khalfahu wal akharu amamahu, lamun si jalma teu keur leumpang, maka salah sahiji ti dua malaikat eta nu hiji aya di pangkeureun sareng anu hijina aya di payuneun si jalma. Fa innama yakunu ahaduhuma inda ra'sihi wal akharu inda rijlaihi, maka lamun si jalma keur sare, maka salah sahiji ti malaikat kiramal katibin teh nu hiji calik dicaket mastakana si jalmi nu keur sare, sareng nu kahiji deui aya di sebelah sampean jalmi anu keur sare. Wa fi riwayatin ukhra, sareng dicarioskeun tina riwayat anu sanesna, khamsatu amlakin, aya 5 malaikat anu terus-terusan bakal maturan manusia beurang jeung peuting. Malakani bil laili wa malakani bin nahar, 2 malaikat ditugaskeun pikeun ngajagaan jalmi di waktu beurang, sareng 2 malaikat teh ditugaskeun pikeun maturan jalmi di waktu peuting. Wa malakun la yufariquhu fi waqtin minal awqat, sareng hiji malaikat anu teu pernah berpisah sareng jalmi di hiji waktu oge, terus-terusan maturan jalma. Wa dzalika qauluhu ta'ala, sareng anu bieu dicaritakeun teh eta dicatet ku Allah dina Al-Qur'an, surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu
mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Sareng eta tetep pikeun manusia, pikeun jalmi-jalmi aya malaikat-malaikat anu selalu ngajagana bergiliran, baik ti belah tukangna atanapi ti belah hareupeunana. Aya malaikat anu ngajaga ka hiji jalma atas perintah Allah. Wal muradu minal mu'aqibatu, ari anu dimaksud al mu'aqibatu malaikatul laili wan nahari, nyaeta malaikat berang jeung malaikat peuting. Naon tugasna? Yahfadunahu minal jinni wal insi wasyayatin, nyaeta menjaga manusia tina gangguan jin, manusia sareng syaiton-syaitoniyah. Ialah salah satu kanyaah Allah ka para hambana, sehingga Allah nugaskeun para malaikat pikeun ngajaga hamba-hambana tina perkara anu jore jeung kana perkara anu matak nyelakakeun ka para hambana siang jeung peuting. Masya Allah, kurang kumaha coba eta kanyaah Allah ka urang, ngan urang nawai kadang sok teu sadar, sok mengingkari wae nikmat Allah urang mah. Lamun seug teu aya malaikat anu ngajagaan ka urang, eta kumaha nasib irung lamun urang keur sare molongo, meureun aya nu asup, ceuli sing polongo, kabeh liang sing polongo keur sare, meureun loba nu asup eta. Kusabab ayana malaikat anu ngajagaan manusia beurang jeung peuting, maka urang diraksa ku Allah dina berbagai perkara anu matak nyelakakeun ka urang. Tinggal bener-bener urang bersyukur jeung beribadah ka Allah, pasti Allah bakal ngajagaan hambana tina perkara-perkara anu matak nyelakakeun ka eta hambana. Sakumaha dawuhan Rasulullah dina hiji hadisna, simkuring mendakan ieu hadis dina kitab tafsir Ibnu Katsir. Saur Rasulullah, inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala'i wa indal jima'i fastahyuhum wa akrimuhum. Sanyanyana aya malaikat anu ngabaturan araranjeun jeung moal papisah samak sakali sareng anjeun, kecuali ketika anjeun aya di WC sareng ketika anjeun keur jima. Fastahyuhum, maka aranjeun kudu era ku eta malaikat nu ngamaturan anjeun teh. Wa akrimuhum, sareng anjeun kudu ngamulyakeun ka malaikat-malaikat anu ngabaturan anjeun. Nu matak pansaur para ulama maninganan lamun urang keur mandi teh ulah sok bari sataranjang, sebab aya malaikat eta eraeun nempo barang urang. Urang malah sok ngahajakeun pan di jero kamar mandi teh dinyanyoo heula, diasuh heula, pan urang meh tere gede meureun ieu manuk teh. Malahan waktu keur jima oge urang ulah mentang-mentang geus saha ka taranjang buleud ulah cenah eta teh. Lamun arek sataranjang buleud urang kudu asup ka jero simut duaan tah jeung pamajikan ulah katempo auratna. Atau minimal seperti ya sahabat Nabi, anjeunna mah teu wantuneun jima sataranjang buleud, minimal pake kopiah lah atau make udeng-udeng atau make topi lah atuh ulah nepi ka taranjang buleud pisan. Numatakeun para ulama mah saking kunyaheun ka urang eta tata cara jima bae oge aya kitabna. Salah satuna dina kitab Qurratul Uyun. Insyaallah ke upami aya umur mah urang bacakeun eta kitab Qurratul Uyun supaya urang merenah ibadah teh.
ibadah timimiti salat nepi ka jima ge pan ibadah eta teh kudu beres teh kudu rapih kan mudah-mudahan we sing kuring aya umur soalna ieu dako ikul akbar ge panjang keneh belum tentu tamat sabulan 2 bulan deui ieu can setengah-tengahna acan famalakani yaktubanil hasanati wassayyiati bainal katifai. Sedangkan ari dua malaikat anu bertugas nyatet amal baik sareng amal jorek teh eta ayana di antara dua bahu manusia. Wa qalamuhuma lisanuhu. Sareng ari pensilna dua malaikat pikeun nyatetkeun amal teh lisanuhu nyaeta letahna si jalma dijieunkeun pulpen tah. Wa dawatuhuma famuhu sedangkan ada tempat pensilna nyaeta eta mulut urang wa midaduhuma raikuhu sareng ari tintana dua malaikat eta ludahna si eta si jalma wa huma yaktubani a'malahu ila mautihi ieu dua malaikat teh terus-terusan bakal nyatetkeun amal seseorang nepi ka maotna eta si jalma. Ieu dua malaikat teh ku urang sok diapalkeun ti leutik, diajarkeun ku guru ngaji di pangajian, diajarkeun di sakolahan ku guru sakola, terus-terusan diapal nepi ka poe ayeuna alhamdulillah urang apal. Bahwa dina diri urang teh aya malaikat pencatat kebaikan sareng pencatat keburukan ngan terkadang eta hafalan teh teu daekeun nancep dina hate hanya seukur dikenang we dina pikiran urang tapi hate urang teu daekeun bener-bener iman ka eta malaikat mana cirina henteu iman atau kurang iman ka eta malaikat sebab orang masih kene wani ngalakukeun dosa lamun jalma geus bener-bener iman bahwa di kiri jeung di kanan aya malaikat anu siap seberang jeung peuting nyatetkeun amal hade jeung amal gorengna pasti jalma moal wani ngalakukeun dosa saeutik-eutik acan jeung ketika ngalakukeun kebaikan oge moal daekeun diomong-omong ka batur urang manggeus sedekah ka yatim sekian orang, urang manggeus nyumbang sekian juta ke masjid moal daekeun sombong moal daekeun pamer amal soleh naon sebabna sebab dirina yakin saeutik oge amal hade pasti geus aya anu nuliskeun jeung siap ngalaporkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam sareng diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sahibal yamini aminun ala sahibis shimal sanyanyana malaikat anu aya di sebelah kanan manusia eta teh kepercayaan malaikat anu aya di belah kiri. Maksudna kumaha? Fa idza amilal abdu sayiatan wa arada sahibus shimali ay yaktubah. Ketika si hamba ngalakukeun perbuatan dosa, kemudian ieu malaikat anu belah kiri tiarek nyatetkeun kana dosa eta si hamba. Qala lahu sahibul yamini amsik, maka nyarios malaikat anu aya di sebelah kanan ka malaikat anu aya di sebelah kiri natea amsik tahan ulah waka ditulis eta perbuatan dosa teh maka ngawarolah payumsiku sab'asaatin ngawaro ieu malaikat anu sebelah kiri teh tahan teu waka nuliskeun dosa eta si hamba ditungguan nepi ka 7 jam. Fa inistaghfarullaha lam yaktub maka lamun dina jero 7 jam eta si jalma teh buru-buru ngalakukeun istighfar buru-buru minta ampura ka Allah
lam yaktub maka moal dicatatkeun eta dosana teh. Wa illam yastaghfirillah jeung seandaina ieu si jalma nu berbuat dosa teh henteu minta ampun ka Allah kataba sayyi'atan wahidatan maka dicatetkeunlah ieu dosa si hamba teh sakali. Fa idza qubidal abdu wa wudi'a fi qabrihi maka ketika ieu si hamba teh dicabut ruhna teras disimpen jasadna di kuburan qalal malakani maka nyarios ieu dua malaikat pencatat amal sae sareng pencatat amal jore teh ya Rabbi wakkaltana bi abdika ya Allah Gusti parantos ngawakilkeun ka abdi pikeun ieu hamba naktubu amalahu supaya nyatetkeun amal-amal ieu si hamba wa qad qabadta ruhahu sareng ayeuna anjeun parantos nyabut kana ruhna ieu hamba fa'dzan lana nas'adu ila samai abdi nyuhunkeun izin supaya abdi tiasa naik ka langit. Fayaqulullahu ta'ala teras nyarios Allah subhanahu wa ta'ala as-samaa'u mamlu'atun minal malaikati yusabbihun wahai malaikat ieu langit teh geus dipinuhan ku malaikat-malaikat anu keur maraca tasbih farji'a fasabbihani ala qabri abdi wa kabbira wa hallila mending balik dewe kitu cik terus anjeun maraca tasbih di luhureun kuburan si hamba anu karak dicabut nyawana teh terus anjeun maca takbir sareng tahlil di kuburan eta si hamba waktu ba'dzalika li abdi hatta ab'asahu min qabrihi terus catetkeun ku anjeun pahala-pahala pikeun hamba kaula nepi ka engke kaula ngabangkitkeun ka eta si hamba di jero kuburna. Masya Allah, iyalah keuntungan jalma-jalma mukmin maot lagi didoakeun ku para malaikat. Insyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan sing dimautkeun ku Allah bari kaayaan mukmin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu kisah malaikat kiraman katibin teh ku Allah dipirmankeun dina suratna Al-Infitor sebagai peringatan ka jalma-jalma anu ngabohongkeun kana poe kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
anu biswa